Perkenalkan, nama saya Martin, umur 12 tahun. Saya pernah menjuarai ngadu hayam 5 kali. Di ajang ngadu hayam ini, saya akan memenangkannya. Saya akan mengalahkan hayam si Budi, membantainya. Tunggu saya di turnamen ngadu hayam. Perkenalkan, nama saya Budi, saya umur 11 tahun. Tiap hari saya meloroi jeung ngadu hayam. Saya pernah menjuarai ngadu hayam pelung. Di turnamen ini saya akan menjuarakan turnamen. Saya akan membantai hayam pelung Martin. Tunggu saya, Martin. Siap, baju merah, baju hijau. Siap, pertandingan ini ngadu hayam. Kita mulai pertandingan ngadu hayam ini. Are you ready? Cuk, barudak ada ngadu hayam, cu euy. Yuk bajakeun yuk ngadu hayam teh. Dosa. Cuk, urang bajakeun. Saha? Urang bajakeun yuk, cuk, ka kolot, cuk. Yuk bajakeun ka Mang Jaja. HP we halus kuatauhan. Euy, Ayo cu, urang bajakeun mampang aya Mang Jaja. Ayo tuh buru. Mang, aya nu edek ngadu hayam. Emang tuh di ditu careka. Tuh di dinya. saha wae? Euy Tiluan da. Wan. Ayo turun tean. Ayo. Di mana nu ngadu hayamna, Ri? Emang di Bener, ditu di ditu. Oh, di ditu. Nya. Ele tah sia. Triple kill. Ele sia. Ele sia. Ele. Ele. Di mana nu ngadu hayamna, Ri? Tuh di ditu. Mana Ari hayamna? Cuk, Cuk, da tadi mah ngadu hayam ngadu hayam teh. Atuh balik. Ingat mah. Aduh, tadi hayamna ge. Woi, siap, ngadu hayam. Nya ngadu hayam. Tadi sih ngadu hayam teh pernah. Tadi mah dedengeana ngadu hayam. Oh mah. Naon da tadi main ngadu hayam asli karena ngadu hayam leungeun. Ngadu hayam leungeun. Heeh, Mang. Mana mah tinalian leun. Kayak dengean. Geus salah. Ayo, Renit. Yuk. Balik ini mah. Bacaan teh. Marukna dek ngadu hayam asli meureun. Si Tata jeung si Mamat tamat. Tong hilap cek video abdi anu sanesna. See you next time.